kahandapkeun tutupan tiungan luhurna sunah. Di urang mah di payungan bagus eta ge di payungan teh eta mah urang mati mana ti masjid ka kubur. Di masjid ka kubur di payungan beusi panaseun kenya na hudang heuy panas atawa kahujanan asana ditinggalkeun ku urang mait. Ieu mah lain eta, ieu mah ketika asup ka kubur tadi luhur di tiungan. Kurang tak sebagian kiai sok aya tiungan-tiungan. Maksudna tutupan luhurna ulah kena katingali sunah batek. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Wikilahiki kusuiji babal dadabing dalam mertalakeun fikih hadis. Bayanu kaifiyati nuzulil mayiti al-gobro. Geus ancan. Angel kata amat atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi kilaiki kuswiji kafaidahan. Ikhtalafal ulama'u fi nasri gita'in ala famil gabri. Rabutan zafa ulama' ing dalem gumelarkeun tutup-tutup ing atase cangkem kubur inda idkhalil mayit fihi ing dalam nalikane manjingakeun mayit fihi ing dalam kubur. Qalat Syafi'iyatu ngucap Safa madhab kang bangsa Syafi'i bistihbabihi fir rajuli wal marati kalawan dan sunahakeun nasri gito ing dalem mayit lanang lan mayit wadon. Lima rahul Baihaqi kena barang kang wis ngariwayatkeun wing masaba Imam Baihaqi min hadis Ibnu Abbasin saking hadis Ibnu Abbas. Qala aling ucap ya Ibnu Abbas itu jalala Rasulullah niungan sabagang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubur Sa'din ing kuburan ki Sa'd bisaubihi kalawan dodote Sa'd. Maksudna ketika diturunkeun mayit ka liang kubur urusan nutupan di luhur kitu. Apa kudu ditutupan apa ulah. Tah eta teh berbagai-bagai ulama cek mazhab Syafi'i masukna mayit kahandapkeun tutupan tiungan luhurna sunah. Di urang mah di payungan bagus eta ge di payungan teh kita mah urang mati mana ti masjid ka kubur. Di masjid ka kubur di payungan beusi panaseun kenya na hudang heuy panas atawa kahujanan asana ditinggalkeun ku urang mait. Ieu mah lain eta, ieu mah ketika asup ka kubur tadi luhur di tiungan. Kurang tak sebagian kiai sok aya tiungan-tiungan. Maksudna tutupan luhurna ulah kena katingali sunah batek. Wa qala al-jumhur lan wajazza ulama jumhur bi istihbab dzalik fi haqqil mar'ati dunar rajuli. Kalawan den sunahkeun mangkono-mangkono nasri ing dalam hak mayit wong wadon ale orana mayit lanang lima rawahu Ibnu Abi Syaibah. Kena barang kang wis ngariwayatkeun ing masaba Ibnu Abi Syaibah min tariqi Tsauri saking dadalan Imam Sufyan Tsuri an Nabi Ishaq saking Abi Ishaq as-Sabiyu
Nah Suhaimi non gara-gara cek ulama jumhur disunahkan mun mayitna awewe mun mayit lalaki mah ulah beda seetik ulang ucap ya biasa syahidu janazatal haris hadir ingsun ing janazah ki haris pamadau maka ngadawakeun yana salah kubrihi ngatasi kuburan haris saubaning dodot pas ki haris diasupun ke kuburan ku kami di tiungan fajazabahu Abdullah bin Yazid maka nariku ing saub sapa Abdullah bin Yazid ditarik golelen ngucap ya Abdullah innahu rajulun satuhune iya haris iku nganang mah ieu lalaki teu ditutupan kitu cenah wajabal jumhuran hadis Ibnu Abbas lan ngijabah sapa ulama jumhur saking hadis Ibnu Abbas bianau kalawan satuhune tajlil jalala tadi makhsusun bi Sa'ad ibn Mu'adz kukang dentang tukeun kalawan kisah kang putra lanang ki Mu'adz bisi aya nu nyaritapan tadi Sa'ad lalaki kok ditutupan eta mah khusus ka kisah dungkul nah make jeung khusus li annahu kana majruhan kana satuhune Sa'ad iku anaya Sa'ad iku kang den tatuan lantarannya nama urut kena pedang mentak ditutupan teh bohewel jadi loba urut-urut pedang besi urang ngarumas maka najaruhu lanana potatune ya Sa'ad iku gedda gayaro teman-teman nari marobah ya jarhu lantaran eta tatuna geus berubah geus pasatarahu Rasulullah maka nutupanhu ing Sa'ad sabagang yang Rasulullah sallallahu salam limani rayati anil hadirin karena nyegah ambon-ambon saking ongkang hadir kabeh bisi kaambeun bawa hanyirna tina eta urut pedang mantak ditutupan ku Kangjeng ayeuna teh kitu mah ulah cenah Gulal Bayhaqi ulan ngujasa pa Imam Bayhaqi la afazuhu warana nangaraksa ingsun ora hafaz ingsun hu ing hadis ilamin hadis Yahya bin Uqbah angin saking hadis Yahya bin Uqbah ibni Abil Izar kang putaran ki Abil Izar wa huwa dhaifun lan hadis iku hadis kang dhaif urang melai nutupan mayit jadi urang nu ditiupan nututupan mayit maka jenteng lah asal urang bae ulah kapanasan jadi urang memakai tiung mayit mah diantepkeun kudu nama mayit nah lah cek urang mayit ieu paehnya nama berapa pas kitu itu mayit tiungan ke urangnya ulah kena kapanasan eta kos kitu lantaran di urang mah jauh ti masjid ka mana ye ka kuburan maka osok di payungan eta masalah taye ditasbihkeun ka dieu padahal mah ayeuna kudu di tiungan mah ditutupan ketika deuk asup ka kuburan rawil hadis utawi kilai rawi hadis Abu Ishaq yaiku ki Abu Ishaq amrun tegese ki Umar ibn Abdullah kang putra ning Abdullah al-Hamadani as-Sabi'i al-Kufi kang bangsa Kufi ahadu a'la mitabin jadi Hamadan teh baheula mah kaasupkeun kana Kufi Irak kuari mah Iran Hamadan teh tayeu teh kuari mah dibagi baheula mah ngahiji Irak Iran ngahiji nagara teh saeutik kabawana ka Iran jadi kuari mah kabawana ka Irak kuari mah itu setelah peperangan kedua jadi dibagi dua jadi Hamadan teh kuari mah asupna teh ka Iran jadi dia mentek al-Kufi ahadu alami tabi'ina yaiku salah sawiji pirang-pirang kitu terdengar bangsa tabi'in kabeh rawa hari ngawetkeun ya Abu Ishaq an Jariril Bajali saking ki Jarir al-Bajali wa Adi bin Hatim lan ki Adi kang butang ki Hatim Jabir bin Samurata en ki Jabir kang butang ki Samura wa Zaid bin Arqam lan ki Zaid kang butang ki Arqam Taifatun lan golongan warwaan hulan ngariwayatkeun an saking Abu Ishaq ibnu Huzafa anak ibnu Isa Abu Ishaq boga santri anakna
Yunus nyatana Yunus wa Hafid ulan injuna ya Abu Ishaq hebat datang ka inju Israil nyatana ki Israil Qatadah dulan ki Qatadah muridna loba Sulaiman taimi ulan Sulaiman kang masa taim wa khalaqun lan ki khalaq qala Abu Hatim ngucap sabaki Abu Hatim thiqatun da hadis iku kang kabi andal ya subah Zuhri itu ya Sulaiman iku ya kholak iku kang kapi andal kalawan kang nyarupanya kholak ing Zuhri fil kasrating dalam maka golal wakidu ngujazab waki di mata limati Abu Ishaq sanata sabin wa ishrin dalam tahun gitu pitulan 20 wa miatin lan 100 wa miatin lan 100 balikan deh sikotun utawi hadis Abu Ishaq iku kang kapi andal ya subahu Zuhri kang nyarupan ya Abu Ishaq ing Zuhri fil kasrati an Ibni Umar wallahu a'lam bissawab.